Gusti, satengan molor jeung molor we, pagawean teh ningali batu teh ningali kolot itu pagawean. Ogut. Itu kakak HS. Ogut. Kakak kerek saya tuh. Aduh, boga anak Gusti ya Allahu Akbar. Saya teh Ogut, Ogut. Aing. Mama aduh nyaho budak keur menikmati kenikmatan alam dunia teh. Aya naon atuh mah mending ngaganggu wae ah. Aduh, Gusti ya Allah, ai maneh Ogut. Make jeung kanikmatan dunia ulah wae mikir ke kanikmatan di dunia ye. Di dunia mah pasti aya kanikmatan tapi jaga tadi akhirat pikiran mah kumaneh. Cik atuh kudu gadag teh kudu bener cara batur ningali anak batur mah aduh Gusti ya Allah, tingali hujan ye geus mendung ke gluduk cing baledag. Popoean mah teh ka itu kada cing bantuan naon atuh itu di tukang ai maneh. Hirup teh kitu wae pamajikan teh boga. Cing atuh bantuan kolot. Nyaho mah da Ogut ge geus gede. Heeh, tuh jeung hujan jeung naon ieu mah lain popoean. Heuh popoean di tukang teh teh loba mah teh. Sia tuh mah kali itu Ogut teh neangan gawe heula Anger siapa sirit beureum mun hasil eta teh. Pan keur nyangu atuh mah. Tuh hujan di gede mah ka tukang sia. Oh sia atuh mah. Allahu Akbar, Neng geulis. Nuju di mana? Terus di mana eta? Jeung hujanan sakala, Neng. Di bumi bade ka warung tapi hujan. Oh, bade ka warung, Neng. Entong waka hujan. Mending dia jeung emak ngobrol heula di dieu sok urang ngobrol heula calik kumaha calik urang calik heula gara di dieu. Urang ngobrol panjang lebar ieu, Neng. Kieu na Neng da. Mate na tepang sareng Neng, yeuh. Neng teh di mana teh ya? Sareng saha Neng teh nami teh? Eta ti Lebak, emak ti Pasir Waru. Nami abi teh Neng Sari. Tapi kalaresan abi mah ti kota, panembean ka dieu. Jigana cocok ya lamun keur si Ogut. Mangga meh teu ka itu ka dewe teu baong wae urang jodohkeun sugan aya jodona jeung budakna daekeun. Emak, kunaon ari emak make jeung ngahuleung sagala. Sanes Neng, mate da. Neng satraka tinggal ku emak, tapi ku jigajana mah pandangan emak jigana Neng teh masih kena singa atana piceuk parawan kene ku jigana pandangan emaknya. Ah, si emak menit terangan wae, abi teh da di kota lami atuh bujeng-bujeng gaduh ka Bogor mah. Di kota ge di damel we abi mah. Kaluar. Mutara kamari we aya corona geuning abi teh uih we ka desa. Kaleresan mama ada heueuh Neng masih keneh lengohan parawanan. Kaleresan naon ayo emak? Iya. Aduh. Eta Neng. Eta naon emak? Aduh, taeun si itu Ogut. Ogut teh naon? Jalmi, domba, gaduh domba, Ogut. Ya jalmi Neng manya keresek. Oh, banyak teh saha? Anak emak. Oh, si gaduh anak. Masih ayeuna teh geus bujang gede mainna teh. Gede. Heeh, kudu Neneng. Aduh, sugan aya jodona eta si Ogut sareng Neng gitu. Jalmi Neng sanes keresek si Omat. Heeh, geus bujang gede atuh da mata geus era ku batur jomblo anak emak. Oh, gitu. Emak teh gaduh putra, bujangan keneh. Nya. Kela. Asa pernah nguping namina teh. Tapi anu mana? Naon Neng kekah ngalamun. Anu mana emak abi mah teu terang. Nah, si eta mah jarang aya di imah. Oh, pantesan atuh cik ayeuna aya teh mak. Nyata ka itu keur ka babatulanana keur ka si Idoy tadi teh. Oh. Biasa we nyamper kitu lah manehna mah. Ting bisnis naon da bisnis ka mage sok ieu teh mah ladang bisnis abdi kitu. Abdi cenah lamun masihan ka mak teh keur balanja teh kitu Neneng eta teh ka mana ayeuna ah. Mah tos raat geuning hujan teh ah. Oh, iya. Di kantun heula nya abi bade ka warung heula, mama beli ngantosan di bumi. Oh, leres mangga atuh sok Neng. Mangga mak. Mangga. Gusti ini ka geulis budak teh sugan we jadi minantu. Cocok dan si Ogut ya ah Gusti. Allahu Akbar pan aing teh sesehan Gusti Allahu Akbar sesehan. Aduh.
hujan. Hujannya. Cek. Kopi, Cek. Cek. Kopi, Cek. Kopi hidung biasa. Biasa kopi hidung. Kopi hidung. Alhamdulillah Gusti ya menang kabunga tagihan geus beres di masyarakat kayak itu ka dieu. Gawe geus beres kieu mah. Genah kari istirahat. Aduh jeung hujan ngarincik ke tadi. Ya jangan lupa kopina. Kopi hidung. Cocok Bu, pami usum hujan kieu mah nya, Cek. Ya, raos Aduh. kopi hidung atuh nunutan. Beres pisan mah. Kade ngocekeuna teh 2 hiji kali ya. 20 hiji kali ngocekeuna ya. 20 kali itu genep. Punten. Mangga, kenaon Neng? Ibu manawi aya sambel. Aya Neng, naon wae sambeleunana? Hoyong komplit. Komplit mangga. Pami aya mah sareng lalapna nya. Aya, Bu. lalapna. Muhun. Ari aku naon, Gusti. Kunaon-naon lagi Neng? Jeung susuruduk sagala atuh. Susuluduk kumaha nyaho nyokot roti atuh mah jeung susuluduk. Nya biasa wae atuh nyandakna aa tong susuruduk kitu da lega keneh ieu teh. Rasaan biasa. Miso geulis pisan ieu. Wih, so geulis ge. Ngaca atuh ari aa kasep. Nya kasep atuh. Teu gaduh enteng meureunnya di bumi. Ngahina pisan cek saha teu gaduh enteng. Aya 5 tuh di imah. Naha atuh kabatur hunahina we. Dasar kecentil pisan. Amin. Mun kasep lah kita. Ibu enggal Bu. Naon itu teh? Iya, saya kumaha abi. Ibu enggal sambeleun teh tos aya kitu. Mending ulah ngajentreng ayeuna mah Iya ya ngabudayakeun seni Sunda, seni buhun, kasapian Sadikantun ku panutan buah hate rarasaan acan teu paluku baloe mondok tetibra nebage sudah hate wele nyante bae kawan jeuna narembongan alam nukis karanapan Neng atas ya. Atur nuhun ya Bang Suna Neng. Aya naon pe teh Neng meni rame kitu di dieu teh? Duka ibu nyeta, duka aya naon da susuluduk ka dieu. Seni teresep abi makan kitu teh. Tapi kalau ngahina so geulis cenah siga nu kasep wae duka saha teu terang. Ibu ieu sabaraha? 20-an Neng pas. 20. Iya, pas ya Ibu. Atur nuhun. Atur nuhun, mangga. Mangga. Nah, eta budak teh. Sok ngomong pisan. Awas yang panggil ku dewek. nembongan deui nah simpen hate kasamuntan neang anakna hayang hate leler teh menakar eungsing terus Allah, nah juga si Dadang teu aku. Dadang kunaon teh aduh budak teh jeung hujan Dadang no hujanan ka dieu iuhan astagfirullahaladzim buruk ka dieu sekali jeung hujan jeung naon mana Apa Pak Dus? alhamdulillah Dadang aduh Oh, seueur paman kieu Pak Dus. Pak Dus sunatan? gimana lain di sunatan ieu teh aya tamu tadi ka dieu ka saung Non anak.
Lain naon anak, aya tamu tadi ngadon refreshing di dieu ngariung gitu. Lah ai dadang jeung hujanan geus di mana eta siga ucing kabulusan gitu ai mana geus di mana. Oh, jadi Pak Kardus sunatan pada hari kieu. Ku anger teh tadi mana mah. Ai geus saliwang sok bonge teh. Eta ceuleuh teh cager-cager ti baheula. Dibawa ka puskesmas atuh sia teh. Ubaran ku oralit sia teh. Oh. Padahal mah ti alit keneh Pak Kardus sunatan mah. Ah, aing marah mikiran mana tadi mending urang diajar ngahaleang banyak. Diajar ngacapi, nyanyi, diajar nyanyi. Mending diajarkan sapi Pak Kardus. Oh, cek aing gak tadi kitu sia teh. Sok tah, urang lagu ieu kieu. Penting harita besar kuria jeung manena waktu patukan cerita mere janji yang subahaya nupi-nupu kaendahan pikanasi numonggaran nuan ngubalamunan hayang hidup babarengan. Coba sampe ngahaleang teguh heula eta lagu naon? Lagu ieu mah spiral. Di mancanegara nya spiral lagu ieu mah. Oh, Spiral lagu apa eta lagu? Apa atuh? Jeung sok lagu naon Ieu eta? lagu nantengan. Nya. Kasusah geus tambah rumah tangga geus lila. Tah eta Lagu naon? dasar jodoh. Asal lieur aing ka utara ke mana mah? Anu tadi mah lain lagu eta lain dasar jodoh. Ngaranna teh Nikmat Duriat. Geus tangah lieur mikiran maneh mah aing mah beuki lieur ceuli kitu mun aing dijual tah. Geus geus seburit ya Pak Kardus rek sakeun deui magrib rek salat berjamaah heula nya. Oh, sami eta abdi bade tua Ayo. terus itu. Nuhun.